anu ini anak iya pakai nanya anak saha dua anak sia kita orok jadi hulang tadi aku ku inu orok mikir atuh aing anak saha sok ayo gitu ke anak bapak nake saruan balik gawe jauh datang ke imah anaknya bisa lihat pagi capetan muka pantok mapak bapak ayah puyang bapak ngaguak anak tak iya ya anak nangis bisa ngajawab anak iya amit tapi ece apal kan tanya apal kan anak tak apal kan diubar pasea kuring praktek eta balik di mana-mana datang ke imah pemajikan manyun di tengah imah kuring ngagerot neng kadang-kadang yang perlu tenyampurkeun manyun bae kuring mikir kumaha ngubaranana inget kadinya sampeurkeun ku kuring bari ka katayepan dodongko begitu geus pahareup-hareup kuring ngagoak anak tah iya oeng anyun pemajikan calangap langsung udag-udag nepi ka marosotna samping aing kapincak sok ece amalkeun nya bisi salaki pundung manyun di tengah imah ubarna eta ece ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun ece ngaguak anak tah iya oeng ideung insyaallah ece dicabokeun nah sababna hideung na make disebut ulah disebut bageula mah indung yang hareupan budak ceurik tengah peuting kasep bageur ulah ceurik waya kieu tatangga kagandengan keur istirahat anguran sare deui make tunu pan isuk-isuk mah kudu nyari ngaulaan maneh ayun mah di ayun sok bageur sing soleh memeh sare bageur teudeun ieu ucapan emak dina hate maneh anterkeun emak jeung bapak engke di akhirat kana panto surgana Allah aya peureuh diayun ku emak astaghfirullah rabban baraya hebat eta itu wasiat tengah peuting ka anak pernah teh nya hareupan budak ceurik indungna wasiat heuh anya hareupan budak ceurik tengah peuting sok ngomong naon atuh nepes ya ngagandengkeun ngerakeun batu teh geus malolor engke tuluh layak wae budak nu ceurik indungna nu kasurupan atuh eta mah indungna nu kudu diayun-ayun dina tower ih pamit indungna kasurupan tengah peuting marek wae repeh ayun mah di ayun ieu mah tak kemawet nih jurik tengah peuting budak diwaukeun ka jurik tapi repeh budak nada sieun ngadenge jurik kan molotot ka indungna mana mah jurikna indungna lieur nyangan jurik ka mana salakina ngarengkol kerek tuh jurikna molor astagfirullahaladzim